biasa tuh goblok eta kan senana. Kenapa bangus? Maka pusing gitu. Pusing ka saha ID-nya? Kang kredit aing menganes kana. Pada masalah naon? Kan aing ditanyakan. Jera oh bola teh anu nyereta kawing. Uang gawean we ah. Naon? Uang Assalamualaikum. Capung. Pung. Ah dah heueuh keneh teh mah goblok eta. Bodang ke. Kita angkieu sama HS wae. Rek moal ngeureun tukang kiri di teh. ayo kalah tuh kana urang mah Penting tas naon maneh? geus digawe. Lah, sia gawe naon? Biasa aja urang Naon? ulin. Nih, Ulin naon di naon panana. masa depanna Kuyang kana harusna karepna mah kapayun we. majunya. Katu urang mani heula nya. Heuh jeung awak manis butai kitu hangit pisan. Leung aing bau tai, apa tai bau aing. Karunya tuh tai. Heeh. Jadi dulu mani heula. Heula ya. Oh heula. Adeung. Sama tuh. Biasa yang modal modal ah. Tekan yang hilap, subscribe. Mohon daras, Like, mohon daras, komen. mohon daras, Jeung ngilap share. mohon daras. Aduh, dilapisan si capung teh. Gawe ah. Mules kene aduh. Modali itu nya. Modali ah. Ay, mak, ajab di barudak. Dulu etak lah HS. Woi, udah woi. HS ya mah. Aing geus lila nu moal sia. Ka mana heula sia? Dipuikeun ya. Ayo. Bang. Nah dia buka kredit. Tara foto topi jimat tuh tinggal deh. Nasib we duh. Nagihan kudu lempang motor mogok. Tagihan kudu masak ieu bicara menyukna. Dah, apa yang lah sudah naik tadi tuh gerak.
rezeki nomplok. Waduh. Lumayan. Duit aing. Lapar itu kemarin can dahar baca mau duit gitu aing. Aku tuh gua gitu gak duit. Mau duit teu tuh si Firman euy. Kita duit. Heeh. Samperin kah? Ya, uang inya meunah. Ayo. Rezeki anak soleh. Loba duitna euy, di mana? Naon duit naon? Duit Loba duit. naon? Eta teh loba duitna di mana? Gawe aing. Gawe naon? Mangkana garawe, geran loba duit teh. Pan urang ge gawe ngapa kana? Gawe naon? Ulin. CS. Iya aduh, lapar ente Naon? Pugunya. Mana beki kasep wae nu. Urang teh kilahir geus kasep di juga maneh. Hideung gitu buluk. Bau deh can mandinya sia. Wah, kamu berdosa banget. Lapar itu nyeum duit tah meunang. Naon duit? Teu boga mangkana gawe. Lapar. Sing karunya. Gawe goceng. Ya, goceng, coy. Lumayan lah tapi Kalau masuk orang kita ada beda goceng deh. Gawe geura mangkana. Nunya kan isuk ge ditaur lah. ke warung Yang kade bohong saya tahu. Duit teh keur mah we deui. Leungit anjing. Mana nya? Kamana euy? Ka warung eung. Ek naon? Jajan kopi jeung roti. Boga duit gini Lapar, emang. Bang Mang. Boga duit gini kan? Oh tuh, si Firman aing menang nyeum. Tinggal baru teh si Firman. Duit nu anjing. puguh Di mananya? Eta non palaki. Penta. Ke urang mah tanya. Wah, mah di daerah. Oh kitu maneh mah. Karena naon, Mang? Ya najis. Sugan milayan randa. Sugane aya ka dieu teh. Si Mang. Leungit ajis duh. Dingit acis. Sabaraha? 500 mah aya lah meureun. 100.000. Mun Geuning geus seueur nya. da pan uih ieu geuning uih ngiriditan tagihan gitu teh. Tagihan 100.000. Mun Seueur. Buah-buah si Firman teh katueut. Jadi si Firman teh loba duit si Sapung teh. Ajaran lah tuh pas si Firman yuk. ketua ieu nya. Yuk cobaan lah taroskeun. Ngomong terus menakan gitu ya. Mohon yuk. Yang kopi. Duit di mana ya? Gawe aing. Ah benar. Nah, si Mang ieu ngitan duit di teh. Bang. Mana doa ka ngitan? Kieu teh kieu mah beda. Eta mah dikira. Tahun ieu terus ya. Gimana tak ieu manggihanana tadi? Kamu lu. Coba apa? Paingan. Oh, namanya. Oh, itu kan ieu. Duh, aing rugi bandar. Anjir teh. Kapan? Duit goceng-goceng deui. Asa capungkeun. Awasnya mah teu naur. Nah, karena naon ieu duit sakieu? nah iyalah dia mah ya we untuk mah tinggal nganyuk Ayo we nganyuk utang geus numpuk. Pung itu mau pung